Bismillahirrahmanirrahim. Senin tarwiyah. Man shoma yauma tarwiyah atahullahu thawaba Ayyub alaihi salam ala balai. Masyaallah. Saya jelema nu puasa di poe tarwiyah tanggal 8 bulan haji bakal dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Ayyub alaihi salam. Geus sajarita teh. Kangjeng Nabi Ayyub kasabaranana dibere balai nu sakitu poharana sugan aduh henteu. Sugan henteu. Allah. Pernah usul ka Allah ge eta be belbah bilatung teh bilatung. Nah ieu langsung ka dieu tah kaleta ya Allah ya Rabb bilatung kaleta mau masalah ngan atuh pan abdi teu bisa nyebut Allah sakitu doang. Sakitu tah. Mangga bae tah Gusti. Kajeun ti Gusti Allah teu nyebut Allah ge aya hate keneh. Geus teu bisa nyebut Allah sebab bilatungna geus kaleta. Geus ku hate be. Ka hate di bilatung. Nya ngomong ya Allah ya dosa bodoh kumaha Gusti bae. Itu bisa ya hate teh disalametkeun hate ku Gusti Allah. Poe teh ganjaran bade jasa. Nah urang mah cuma puasa poe tarwiyah dibere ganjaran sarua jeung ganjaran Kanjeng Nabi Ayyub. Asal bukana sasiripit bae. Ulah make rujak, ulah make kopi teh manis ulah. Engke betas isa tah mah. Atuh kitu-kitu keneh biasa puasa urang biasa da ieu ganjaranna pohara tarwiyah. Lamun puasa arfa wa man shoma yauma arfa ta'tahullahu tsawaban mithla tsawabi Isa alaihi salam. Sajelema nu puasa dina poe arfa bakal diberi ganjaran sakumaha ganjaran Kangjeng Nabi Isa alaihi. Kumaha emang Kangjeng Nabi Isa? Kangjeng Nabi Isa mah anti dunia. Ku anti-antina dunia teu boga sajengkal-jengkal acan. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga sajengkal-jengkal acan nya naon. Geus kulantaran sakitu jawa anti bae keadaan dunia, boro imbah. Tana sajengkal gitu. Mantak Isa al-Masih nya nama di mana bae. Tah ku embung-embungna balik ke alam akhirat kabejakeun boga dunia embung. Teu mulia pisan. Urang mah cukup ku puasa arfa. Puasa arfa geus poe Salasa geus urang nutup bae di imah geus. Asal subuh geus ulah dedeleuan ulah dedengan di jero kamar bae geus. Siapkeun bae remote. Ibadah kuari hese mah. Di kamarna horengan keur maksiat. Ai baheula mah anak urang di kamar urang betah. Tenang, boga anak awewe di kamar be masyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Neng bager neng satur mah kuncang kocong neng mah di kamar be bunga. Kuari di mana anak? Alhamdulillah jadi di kamar be. Pace buka. WA-an masyaallah. Geus akhir zaman kuari di kamar, gua di kamar. Nah deres dong orang aki-aki. Aki-aki di kamar maksiat. Ulah sok ngileuk ka dieu biasa bae. Atuh loba aja aki-aki gitu kunaon aju ngileuk ka dieu. Tah, ya arba. Bahkan wa man shoma yauma arba taghfarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Saha jelema nu puasa di poe arba, Allah bakal ngahampura kana dosa sataun ka tukang, sataun kahareup masyaallah. Sataun ka tukang, sataun kahareup eta mah dosa geus we dihampura. Geus asal puasa arfah geus teu kudu salat. Jauh dosaan pan urang atuh. Sia mah endeuk deui kos kitu pan. Blon. Nah nyaritakeun ganjaranana aju teu salat sia mah ngadedengekeun bae lah cak kieu gitu teu kudu salat geus dihampura. Aing bae pan disalahkeun. Kerja ditakeun gede da ganjaran seperti eta masyaallah. Tak dibejakeun sote nginget-nginget be supaya tergugah mulia amat tarwiyah mulia amat arfah masyaallah kari. Hebat tah supaya orang tertarik sebab urang mah masih kene TK makan kos kitu teh mah dibere bodrek embungeun tapi bodrek sih daengkeun amis katanya. Eta urang TK ge tah nyahona ka jeroan. Oh
aya bapakna leuleuk bulan Arfah ka anakna teu puasa sia batur mah balalager tuh puasa kudu sia teu puasa carekan deui ku mana tah suku bapana teh sia tol sia tuh deuleu anak batur paruasa sia tarwiyah Arfah sia henteu ngajawab teh budak atuh batur mah paruasa ge atuh bapana jeung mana balager sih sakieu teh ya ti keur ieu paruasa ieu mah jeung abah tuh tinggal bapana be heuh oge nya sakieu teh tah ada kurang ulah wakan ditah ka batur ka anaknya tah kos kitu aya urang teu puasa mah dibalikeun ku anak batur mah paruasa ge bapana balager cek cenah teh tiba heula puasa deh bapak aing ulah ngomong sia jeung ngomong deh abah puasa teu ye sia aing minta ka sia malikeun henteu abah heula puasa tapi li saku aing tungtungna mah lain dakwah pan ribut jeung anak tuh tah ieu bapana puasa mah kan teu kudu nita ka anak abah teu dahar kok mak puasa abah sia masyaallah tah abah sinarieun nyentuh gak ada hati cak abah ada sial-sial ting tak anak ibu sinarieun ka aing geuraheun badurak masyaallah mun bapak nanti lak nonton TV anakna nonton isinin kira-kira isi minimal diletikeun ku nya kunaon diletikeun aya abah liwat isin aing ka abah abah na gedekeun deui ya teh geus penghormatan teh kebal-kebal mah lah sieun aya abah pareuman bae tuh gede kebal-kebal banget TV di pareuman bae jual ganti Masya Allah ya iyalah mun dicaritakeun loba pisan puasa teh kudu ieu bagas tarwiyah Arfah nu bagusna ibadah anu panghebatna puasa tarwiyah jeung Arafah lamun lebaran Arba berarti Salasa jeung Senin tarwiyah Salasa Arafah babacaanana eueuh deui nu pang utama-utamana dina tarwiyah jeung Arafah maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sabaracana kiai 10.000 tuh bos sia mah mending ngajang heula kitu heran ini mah tasbih jang naon teh tasbih ya Allah dibawa bae dipake henteu aya jelema gucrek bae eueuh bae digantungkeun mending dijual teh tasbih kos kitu mah 10.000 setik 10.000 la ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah la syarika lahul mulku ta eta la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa qadir 10.000 tambah kulhu 100.000 heran dibere kos kitu teh endahan dikira ibadahna tuh 100.000 masa itu Masya Allah karim 100.000 mah ya Allah ya Allah ai dahar 3 piring ai titah maca kulhu 100.000 eungap teu akur jeung dahar nah 100.000 cenah kiai atuh ulah 100.000 teh bisa 10.000 ngan engke ka sorgana di lawang teu asup ka jero pilih bae teh 100.000 ka jero tapi lamun 10.000 di lawang lamun 5.000 di luareun lawang nah alas dibuka mah dibuka lawang ngan di luar asal deuk asup malaikat ridwan teu beunang asal deuk asup teu beunang makanya gak dulu, lupa bidadari, aduh, lu nanyakan nyana kuda nih kuda temen maca kulhu nangan 5.000, lamun 1.000 cenah kiai, 1.000 mangan angin sorga doang kambeur, sengit cakna ya sengit, lawang nutup lawang sorga nage nutup, tuh siapa di gitu-gitu kita tuh bae, mualah kudu 100.000 macam. Cangkel
Ya Allah ya Rabbi geus tambah samenangna bae nu penting mah ikhlas ulah tilu teuing bae aing ikhlas tangan tilu sakian oh budak ai dahar nginum loba aing maca la ilaha illallah dasagan tilu ieu aing ikhlas tangan sakitu opat ge aing mah geus teu ikhlas gitulah mun nanya babacaanana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir atuh ti kuari masalah di ayeuna geus masalah kulhuna mun bisa ya 100.000 jadi atakah maksudnya doa orang bari ngadoa Allahumma inni qad qara'tu suratal ikhlas mi'ata alfi marrah wa anta ta'lamu ma urid Allahumma ja'alha ataqatan li minan nar wa fidaan li minan nar wa salamatan li minan nar tah doa nu pangpendekna tah doa atakah teh nu pangpendekna sakitu tah ya Allah abdi maca kulhu 100.000 Gusti maha uninga kana pamaksudan abdi jadikeunlah Gusti kulhu 100.000 teh sebagai kemerdekaan sebagai tebusan tina neraka jeung kasalamatan tina neraka masyaallah 100.000 sehingga kangjeng Nabi nyarita saha jelema maca kulhu 100.000 haram awakna di kana neraka Masya Allah masih keneh nawar keneh bae nawar keneh bae ya Allah ya Rabbi teu kabita eta diharamkeun ka neraka henteu kieu ye bo mantep amat ya geus bebeja ka pamajikanna ka anakna mana bahasa baheula tak mana tah ya ini mama murigak puling mah ngadenge mama atuh ngeunahan mana tah asa zaman baheula aya naon bapana baheula bau mama aya ge bapana mana nah ulah diganggunya nek naon emang dik ibadah hasil ngaji mingguan kita maca kulhu bejakeun ka anak ka incu abah ulah diganggu deuk di kamar ya deuk disiapkeun ulah ini tah geus sijang dapur tah duit tah naon tah oh wae mantep abah sia tuh coba kayaknya coba aing mah neuleuh coba kekuatanna sabaraha jam coba bebeja pamajikanna ge anakna incu abah sia keur ibadah kayaknya coba lamun nyana keluar sajam 2 jam urang surakan kutilok-tilokna berarti eta kutilok-tilokna geus diancam we ku pamajikanna nah mamparkeun saja dah urang aing nyaho coba awak ge pokona 100.000 can nyahoun cek nya mah teu pegel meureun ai urang mah ai nu geus biasa mah kan bisa nguji di mah sajam teh menang sekian sajam menang sekian geus uji berarti kan sekian jamun sekian ke istirahat anu osok mah per jam teh geus nyawa sajam pasti urangna sekian sabaraha cenah kieu teh rahasia tuh engke bae ente coba rasakeun ulah sok nanyakeun ka aing coba you nanyakeun ka aing ke teh akur deui tah urang bapana geus kocrek kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kul huwallahu japegel orangana kamu ieu hanas geus steril kamar ieu menang sajam teh kaluar tuh kan cak aing ge naon tuh abah sia nyolonong kudu nekat urang nyaho coba buatkeun urang insyaallah lamun himmah urang tinggi sakumaha cek Kangjeng Nabi saha jelema man qara'a surat al-ikhlas jelema nu maca kulhu 100.000 masyaallah haramahullah Allah ngaharamkeun kana jasadna tina neraka kabita
jadilah atakah geus babacaan anak naon gitu ngaranna doana nu tadi tah cenah hese teh baki doana atuh sia mana naon ge hese bae ieu jam mondok henteu sakolah henteu atuh pasti hese geus pake bahasa urang bae tama doa ieu Allahumma inni qad qara'tu surat al-ikhlas mi'ata alfin marrah wa anta ta'lamu ma urid Allahumma bas bajang batur Allahumma ja'alha sawabaha Allahumma ja'alha ataqatan li Allahumma ja'al sawabaha bisa Allahumma ja'alha taqatan li fidaan li minan nar geus bae urang make bahasa urang ya Allah ya Rabbi abdi maca surat kulhu 100.000 ku Gusti mudah-mudahan ieu kulhu abdi dijadikeun kasalamatan tebusan jeung ngajadikeun ataka kemerdekaan tina neraka beres geus tah sok geus kitu tah ulah kieu bae macana mangan ge 1.000 di aku 100.000 Allah makan nyaun Allah baca 1.000 geus ya geus beras 100.000 padahal kan 1.000 nah ieu mah tetep dikanarakakeun ngan sadengkul lah ya Allah ya Rabb nah ieu keur carita gedena jeung luhurna jeung agungna poe Arafah sok digarunakeun bagi jelema-jelema di luar Arafah etalah maca atakah jadi itu geus saroye di Arafah ge babacana eta la ilaha illallah daula syarika lahu kulhu jeung doa-doa nu khusus geus urang maca eta ya ieu mah beusi nanyakeun maca naon sih kiai eta tah babacaanana nu tadi insyaallah urang kabehan geus siap maca eta nyaho cenah kiai dicoba kurang dicoba aya tuh hiji nomor kaduana eueuh deui dina poe lebaran ibadah nu paling luar biasa ialah kurban samminu dhuhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah lintuhan ku aranjeun kabeh dhuhayakum kurban-kurban aranjeun kabeh fa innaha matayakum lantaran korban teh bakal jadi kendaraan matayakum yaumal qiyamah engke urang bakal aya kiamat sanggeus kiamat bakal aya ba'ats teh dihudangkeun ti kuburan masing-masing digiring hasru ka mahsyar mauqif ngaranna tempat mauqif teh aqsa lamun haud kangjeng Nabi mimbar kangjeng lamun raudhah min riyadil jinan raudhah kangjeng nyaritakeun baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah masyaallah jelema nu geus ka raudhah berarti geus cicing di patamanan sorga nah mimbar adalah haud kangjeng ketika ahli-ahli neraka anu aya imana mukmin ngan ka neraka geheng ditanya kasih geheng amat emang kunaon tas di neraka amos yang ini geheng kita emang buka penyakit tahun keur di dunia na kredit tah ieu nah dekat surga kan geheng tuh bagus diseseh di haud kangjeng eta mimbar kangjeng teh eta teh penetapan haud kangjeng dek nyebrang ka raudhah min riyadil jinan atuh kudu kuku cuprakan heula di haud kangjeng Nabi eta ulah-ulah anu tas di neraka anu baragus ge nu baragus tetep bae mandi heula ngarinum heula di bangawan di belumbang di haud kangjeng Nabi sahabat naros ya Rasulullah pan meureun jelema teh jutaan haju eta panyiukna besi kula teu kabagian
aya beta sahabat deui nu ngomong besi teu kabagian meureun ngarasa lemahnya na cak Kangjeng Nabi deuleu kaluhur bintang tah peuting beureun nya tananya na bintang loban teu tah loba cenah Kangjeng atuh renyek kitu tah panyiukna di haod kaula leuwih loba tibatan bentang di langit wah cak nya lain kitu onam ngeunaheun mah Kangjeng nya naik kos kitu mah masyaallah tah siku aya bae jalma kasieunaan segala panyiuk maning mawa bae di dieu atuh nah ieu aya sahabat nu nanya kitu kan bagus untung artina jadinya ahokan urang mun cacak-cacak sahabat teu nanya urang teu nyaho bo orenganan panyiukna leuwih loba tibatan bintang di langit masyaallah karim. Nah iya urang dibahas teh dihudangkeun ti kubur urang masing-masing ti kubur urang di nagara urang kalaluar kos toget brek jadi jelema digiring hasyru ngaranna ka mahsyar tempat kumpul mauqif dihisab ayana pas di Masjidil Aqsa Yerusalem eta kan urang leumpang ti dieu ka ditu mangka ding panon poengan sakieu panas luar biasa laleumpang kan di negara masing-masing Indonesia Malaysia Thailand kabeh menuju mahsyar ya Allah ya Rabbi mana panon poe deui handap biasa nu mantak kesangan Kangjeng Nabi di Bukhari nyaritakeun kesangna aya anu sadampal aya nu satuur nu sacangkeng aya nu sabeung aya nu liput kesang masing-masing ya Allah ya Rabbi tah aya anu disadiekeun kendaraan mantep urang dieu uzalaya urang Balaraja batur balaleumpang nya naik kendaraan ya Allah siapa bisa kendaraan aing mah korban jak ada baheula ngantak ieu kan leutik amat ieu mah alah ieu mah karimun ieu mah mobil karimun leutik mobil karimun leutik ieu mah ya Allah baheula aing bejawa leutik jak dana ieu mobil karimun aduh mobil karimun mah di tol ge kaliwatan bae mah kaliwatan bae jadi geus ngap-ngapan sakikituna doang lumayan kan ai berangkat naik karimun geus datang lah nya ka ditu mangka deing teu bisa milu kadinya tatanggana milu teu bisa cenah ieu mah kendaraan aing sorangan ieu mah tah kecuali bus war eta ge tujuaneun eta mah keboplen lah ieu keur carita Masya Allah kari iya Kangjeng Nabi nyaritakeun saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah nu bakal jadi kendaraan urang atuh jang urang boga duit urang beulikeun ka kendaraan jang di akhirat gas meuli kebo aing mah hiji tan gede tujuanan aing mah saurang bae jang aing ge atuh karosong eta korsina engke sugan aya jahe di akhirat amba sia mah macem-macem pikiran teh ngeres jasa segala ngajak batu lah iyalah nu lintu nu gede jeung ulah boga pikiran hayang hatena segala hayang kalilipan anggas besingke di akhirat kempes naon bang udah geuna kempes mana nya karimun nya kempes mah kunaon keur ieu na aing hayang hatena ceknya teh eta jadi kurang lepas tungtung mah kempes bae pantah aduh didorong-dorong oge nah iyalah ieu keur carita nya jadi kendaraan nah atuh naon salahna urang kuari duit boga aju urang ge bakal maot Kangjeng Nabi nyarita model kos kitu urang percaya ke ucapan Kangjeng Nabi langsung geus urang balikan bigan bat geus ulah sok sagala kulitna jang aing celina segala hate lah geus teu mun hayang-hayang teuing mah meuli urang mah di nu sejen untuk ka pasar atawa nu sejen ieu tak korban aing mah teu hayang tapi korban si aing hayang ye
aing teh batena naon ngan aduh pohara amat sih budak henteu teh rasa ulah korbannya na bae lamun korban wajib korban sunah mah meunang tetep nya nu bagus mah lepaskeun ulah nah ieu mah keur carita seputar bulan haji mumpung keur dibuka lebar-lebar ditonton ku para malaikat terutama Gusti Allah la yanalallahu luhumah wala dimaluhumah wala dimah walakin narut taqwa ya narut atuh sabenerna mah lain embena lain getih nah takwana nurutna urang ka Allah Allah mah teu perlu daging teu perlu getih teu perlu hewan nu ditilik ku Gusti Allah adalah nurutna ka Allah takwana fakir miskin masyarakat gaur daging eta mah urusanana sapira jang jasad tetapi horeng Allah mah nilikna takwa urang nurutna ka Allah cenah kieu kula mah lantaran loba jasa ieu boga duit aju jadi korban teh dek meuli 5 di dia kebo di ditu kebo di pokokna teh pokona mah kula mah jang kula mah 5 bae kebo kabeh meunang tante ieu atuh meunang jasa geus pokona mah satahun 5 dek embe tah dek kebo kula mah geus kitu bae tah dasarna loba jasa duit masalah kula mah teu boga jasa duit cenah kieu jadi hese ieu nu tadi mah boga jasa nu kuari mah teu boga jasa hayang mah hayangan teu boga kuat cenah kieu masalah kotok atau soang meunang ieu teu boga mah soang ge masalah ya hadis dhaif sabogana urang soang ge teu boga bebek teu boga anak kotok teu boga cenah kiai boga ge lako endog ge basa dikorbankeun hiji kulub sanggeus dikulub asak dahar ku sorangan korban kan kudu dibikeunna ka numpang susahna nya mikir numpang susahna mah aing itu mah saya akan ku sia geus ngomong-ngomong teh si budak itu badak korban ngadu jelas sama teu boga-boga teuing mah kotok tuh masalah dikorbankeun aing mah hayang nama embe ngan teu boga aya hadis dhaif ti Kangjeng Nabi nah iyalah kotok aing mah korban kotok ai teu boga mah Allah ge maha uning ieu oh budak teu bogaeun aing nu mere teu boga tapi nyana hayang ibadah beuh budak hayangeun jasa kotok nanya na boga hiji-hijina kemudian kunyana dikorbankeun ulah kieu doang ngalamun bae kieu aing kebo teu kebeuli embe teu kebeuli kotok teu boga leh mana nu aya bae aya kotok tatangga bikeun gaji pende ya mah dia nah dia aing korban dia bener sih ayeuna aing mah teu boga-bogana tapi aing mah hayang korban tah pencit atuh haji pende mencit barang isukna teh aya nu neangan kotok leungit cakna kotok leungit buluna aya di hareupeun imah haji pende iya nya langsung nelpon polisi tungtung mah gara-gara kotok haji pende ngerem di penjara maling kotok aja ditelepon ku tatanggana emang nyana mah maling teu maling ge maning penjara bae habak nah iyalah cerita seputar kurban ieu basa kadar geling-geling jeung nambah-nambah keyakinan besi urang ngolembar seminu tuhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyam bunga amat batur lalempang urang naik kendaraan masya Allah jeung betapa sedihna amat nu baheula boga aja teu korban geus dibuktikan kan ku Gusti Allah ti negara masing-masing berangkat ka mauqif Allah karim
renungkeun kurang mana panas eueuh tatangkalan kan geus dirobak Gusti Allah ieu bumi teh rata ya Allah ya Rabb. Nah persiapkeun urang kuari amal-amal urang jang jaga di yaumul kiamah kabeneran kuari keur mejana digelar jang kurban bikin dah pencet Masya Allah indah lamun urang nemah nurut ka parentah Allah nu di tablegkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngana tuh kudu jelas, kudu nu bener supaya nambah ilmu tur yakin. Nu tadi teh nyaho jadi nyaho, nu geus nyaho jadi tambah nyaho, tur tambah yakin ulah ngolembar. Ari can meujeunna mah ulah wakadawa cara anu kuari kerame Kiai Haji Profesor Evi di Bandung. Wah eta nafsiran ayat wadduha ku otakna sorang cilaka nya ulah man fassarul Quran bi ra'yi fal yatabawa maq'adahu minan nar. Masa nafsiran ayat wadduha ku sorangan wajaka bola fahada nabi teh sasar baheula mah cenah keletik nama nabi teh sasar sakeuna teh dolan kagedekeun karak pahada je budak kudu dibawakeun pedang mah budak urang laju ku sorangan di tafsiranna urang ge aya tafsir Jalalain aya tafsir Munir aya tafsir Fakhrul Razi aya tafsir Ahkam itu lah macan lagi orang lalauna nih mah tafsir bolak-balik urang keke mantap kudu diajikeun ge abeh boga sanad urang sanad Jalalain ti saha sanadna ti saha sebab ieu Quran mah jeung hadis kudu digurukeun mun teu atuh bahaya kuari mah asal naon gitu ngocoprak bae teh sing hade ya nah iyalah geus tadi puasana tarwiyah jeung arpah Kangjeng Nabi mah arpah unggul tarwiyah ngan nyarita andai kata panjang umur kula bisnis ngalaksanakeun puasa tarwiyah kebenaran Kangjeng Nabi natu terus haji wada pupus teh mentak ayalah tarwiyah kemudian Arafah babacana nu tadi kul la ilaha illallah dosa jeung kulhu geus atuh itu bisa mah 100.000 teu kuat sameunangna bae bebeja ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi ngadengekeun kudu 100.000 maca kulhu geus dibaca ku abdi ternyata pegal Gusti ieu mah abdi bae mah sabisa abdi jeung sakuat abdi sakit tapi tetep abdi hayang dimerdekakeun di neraka abdi mah tetep ku sakit ge sebab abdi lain teu hayang 100.000 kuat Gusti teu kuat beneran lah Gusti Maha Uninga mu saya mah kos ngomong ka kolot bae teu kuat abdi mah geus lain lalagaan geus waduh puyeng abdi puyeng tetep sakit ge abdi mah hayang jadi atakah we Gusti insyaallah ai beneran mah teu kuat nah tuh ya. Nah kemudian lebaran Rabu kemudian ayat tasrek Rebo Kemis Jumat Sabtu Kemis Jumat Sabtu tasrek tah eta teh mun teu boga poe lebaran poe tasrek masih keneh tanggal 10 can boga duit tah 11 can boga duit kene urang masih kene dagang teh ngumpul kene bae ya nah tanggal 12 can boga duit kene bae tanggal 13 asar boga duit masyaallah masih kene datang ka magrib tanggal 13 nah 14 itu 11 13 tanggal 10 11 12 13
perhatikan lamun rebo Kemis juga Sabtu asar karek boga duit nah korban geus urang duit tanggal 13 datang ke maghrib eta beakna sakitu ulah haju tanggal penting masih kene korban be tanggal 14 yang karek boga korban jadi mah atuh jadi be sodako mangan teu jadi korban okos anu malang jumroh teh dongengna kiai cenah cak batur lobaan jakula mah saetikan jumroh teh ngan baris kula bae cenah usah saha sia jumrohna tanggal sabar tanggal 14 atuh lalin ke bae sia mah batur barali ka Indonesia sia karek jumroh usah saha cak teh sepi atuh paegan sepi jak kabehan ge geus ka Mekah kunaon sia jumroh aya teh nu bebe jak ka kula jadi sia tanggal sabaraha jumrohna pokoknya mah sepi lah nah kayak susah setan ge eueuh ai ditanya-tanya teh tanggal 14 Masya Allah isi budak nanaonan aya teh jelema nu jumrohna terakhir seperti eta diajak ku ketua kepala anak nanyakeun masalah ku wae cenah kieu teh lah ulah nanyakeun masalah lah pokoknya mah sepi bae geus sakitu bae geus loba-loba masalah dina haji mah urusan jumroh urusan nafar urusan napar ya terutama ya nafar awal tanggal 12 eta teh kudu ba'da zawal teh ba'da zuhur nu mantak aya bahasa lamun berangkat nafar awal ka magriban di jalan wajib balik deui ka Mina teu bisa dilanjut geus naparna oper ka nafar sani ka magriban teh mungkin berangkat nyana ka sorean atau macet cara nu taun mana tah aya nafar awal ba'da zawal macet nelpon ka kula balik deui tah nurutnya nama nurut balik deui oper kana parsan ku ari makan nafar awal teh berangkatna isuk-isuk teh berangkat tah hampir 90% berangkat isuk-isuk atuh pan eta tah naon karang-karana jumroh nu poe eta encan pan jumroh teh ba'da zawal encan cadeng geus jumrohna iraha keur peuting atawa tadi isuk-isuk eta mah nu kamari bisa dilaksanakeun peuting bisa dilaksanakeun isuk-isuk nu kamari bisa dilaksanakeun isuk-isuk ai nu poe eta mah kan dibukana ge zawal hararimeng tadi dinya harimeng mantak teu jumroh tah nu poe eta jelema sanajana parsani ba'da zawal kan lain isuk-isuk berangkatnya isuk-isuk atuh teu jumroh mantak namun rapih mah coba ge namun rapih urang nafar sani ge ba'da zawal ribuan manusia jutaan manusia kakarak berangkat urang ba'da zawal nunggu zawal beres zawal di mancanagara jumroh balik geus teh wae nafar sani mah ka magrib bade nafar awal sakitu geus di bejaan ge urang dina ngaji tetep be ngarah ngeundahna loba masalah tadi na haji mata kos kararitu ait loba-loba tapi nurut mengaji urang Madura nanyakeun urang seberang nanyakeun dibejakeun kitu-kitu iya nurut aya teh nurut urang kronjo nurut tah pimpinanana nanya ka kula ki dek nafar sani kula mah terus nanyakeun cara-cara nuturkeun teh urang kronjo mata nuturkeun we wong kronjo mah gampang ge we lah iya nurut ya barang teh jeung kula tanyana nuturkeun nafar sani ba'da zawal selesai di kan kumu asasahna kita isuk-isuk bae berangkat isuk-isuk di mobilan kabeh kan nyana korupsi tah pagawe muasasah teh mun berangkat isuk-isuk kan teu kudu ngajamu poe eta lamun nyana boga jamaahna misalnya 1000 atau pan 1000 catering kan lumayan
eta teh urusanana korupsi bae di mamana ge kos kana ditu bae urusanana ceuhil malulu kula ge titah balik kula teh kula teh malah disiksieun cek nyana teh cek ketua muasasana mun cek ngomong urang lamun keukeuh bae dekna parsani kemudian bada zawal kami henteu tanggung jawab mobil jeung catering cek kula teh hakan ku sia tah mobil bus catering los legleg ku sia cak hate henteu teh dikitukeun nya ngomong kitu nya keur ibadah ngan hate we henteu lah dek di mobilan dek henteu kami geus siap dek di jamu dek henteu kami geus siap